Bismillahirrahmanirrahim. Adabul akli wasurbi. Ieu bab mertelakeun adab tata keramana tuang leueut. Min adabil akli wasurbi. Tina sapalina adab tata keramana tuang leueut teh hiji gosul yadaini qoblal akli wa badahu. Nyata ngumbah dua panangan samemeh tuang sareng sabadana. Likoli ali salatu wassalam karena aya dawuhan kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng kanjeng Nabi al wudu qabla ta'ami yanfil faqra wa badahu yanfil lamam. Wudu memeh tuang barang tuang naon wae bade sang bade naon ge yanfil faqra eta matak hilangkeun kapakiran. Wa badahu sareng ayeuna urang ngumbah panangan atau napi wudu sabada barang emam yan fil lamam matak ngilangkeun kana ay al junun nyata kana edan atau napi stres jeung sajabana. Warada bil wudu'i dimaksud ku kecap wudu di dieu teh guslal yadaini nyata ngumbah dua panangan kitu. Jadi anu dimaksud wudu nya wudu memeh tuang wudu memeh eut maksudna teh ngumbah dua panangan gitu dimaksudna teh. Wakila namun cek hiji kila mah al wudu asyari'u disebutkeun wudu memeh tuang nya teh nyata wudu bangsa sara seperti wudu bade salat teh biasa gitu. Jadi bade wudu kitu mangga bade henteu wudu kitu oge nu seperti bade salat ya nyata urang non ngawasuh dua panangan. Wallahu a'lam.